Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Uli jeung enjing wilujeng siang anak-anak nu saroleh sareng sorehat, urang patepang deui dina pelajaran bahasa Sunda, mata pelajaran bahasa Sunda kelas 7, pertemuan anu katilu. Ayeuna urang bade ngabahas pelajaran nyaeta perhiasan alus. Jadi buku pegangan kalian adalah buku perhiasan alus, yang mana nanti kalian kalau belum mempunyai bukunya silakan minta ke bagian TU untuk minta bukunya. Nah, bukunya seperti ini, silakan kalian punyai. Nanti akan kita bahas atau sampai dengan 2 semester ke depan pegangan kalian adalah buku risalah perhiasan alus berbahasa Sunda. Nah, ini tampilannya halaman 2. Muqaddimahnya. Halaman 3. Halaman 4. Sampai dengan halaman 5 untuk muqaddimahnya. Baik. Pak Guru akan membacakan ringkasan muqaddimah risalah perhiasan alus yang tadi dari halaman 2 sampai halaman 5. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji eta kagungan Allah Subhanahu wa taala anu ngarajai sakabeh alam. Sholawat sinareng salam mugia urang limpahkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluargina, sahabatna sadayana. Saparantos kitu ieu risalah isina pirang-pirang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam nu dilebetnya ngabahas pengajaran kahadean sareng pirang-pirang pangandika para ulama. Ieu risalah mimitina bahasa Indonesia dipindahkeun deui ka bahasa Sunda pegon. Jeung dinamian risalah perhiasan alus. Ieu risalah teh ditukil tina kitab-kitab anu mu'tamad sareng ieu pengajaran khusus kanggo pelajar wanoja sareng seueur oge pelajar lalaki. Upami belajar ieu kitab maka kenging 5 rupa kauntungan anu kacida ageng manfaatna. Maka ari jalma anu kenging 5 keuntungan ieu pasti janten jalmi anu bahagia dunia jeung akhirat. Amin. Anapun 5 perkawis kahadean teh nyaeta: hiji, kenging kalakuan nu pangalusna, nyaeta kalakuan nu parantos di alam pisan ku Allah Subhanahu wa taala sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Upami jalmi nu kenging kalakuan ieu matak ngaluhurkeun sareng ngaluskeun kana pangkat, ngaranna serta nguatkeun kepercayaan masyarakat. Kabalikana jalmi nu gaduh kalakuan goreng bakal kenging kagorengan dina pangkat karan sareng kepercayaan masyarakat. Nu kadua, kenging parangai nu hade nyaeta hade budi, bahasa tur kasabar sareng ageng kaerana dina ngalakonan padamelan awon
seperti dengki, goreng hate, ngomongkeun kagorengan batur, parangai sapados kitu teh sapertos parangai para anbiya, ulama jeung solihin. Jadi parangai anu hade teh sapados kitu teh sapertos parangai para anbiya, ulama jeung solihin. Nu katilu kenging lebet ka suarga serta kenging karudian Allah Subhanahu wa taala. Jalmi nu kenging kauntungan di ieu di surga tangtu disediakan sagala nikmat-nikmat nu ageng sapatos katuangan, buah-buahan, inuman, perhiasan, kasenangan jeung sajabana. Jeung upami jalmi nu lebet ka surga teh langgeng henteu bakal maut. Nu kaopat kenging kaselamatan tina seuneun neraka. Sebab seteman-teman siksa neraka teh eta leuwih banget. Upami jalmi kasunut awakna ku seuneun dunia pasti karasa teuing panasna jeung nyerina. Komo deui kasunut seuneun neraka anu tikel-tikel panasna ti seuneun dunia bakal tutung sakabeh badan jeung tiap-tiap maut, maka dihirupkeun deui supaya salawasna ngarasaan siksa sareng murka Allah Subhanahu wa taala. Jeung nu kalima kenging kasalamatan tina bahla dunia. Nyaeta sapertos dicarekan, ditenggel, dibui atau diusir ku masyarakat jeung sabajabana. Anapun ari jalma nu kenging salamat tina bahla nyaeta kenging untung sanajan hirupna miskin. Kabalikana jalmi nu meunang bahla sanajan hirupna beunghar teu jadi guna kakaayanana. Sarta teman-teman keuntungan anu 5 rupa insyaallah pabeunanganana nyaeta ku ngamalkeun pengajaran jeung papatah nu aya dina ieu risalah. Perhiasan alus kumari kitu wajib ka indung bapa salaku kolot kedah malajarkeun ka putra-putrina sareng salaki ka pamajikanana. Anapun ieu risalah gunana kauntunganana anu 5 nyaeta di dunia terus di akhirat langgeng pisan kesenangan salawasna. Jeung deui sateman-teman pangajaran anu matak meunangkeun 5 keuntungan gede teh eta tawakuf kana kalakonan sagala anu wajib jeung ninggalkeun sagala anu haram. Eta bakal dijelaskeun dina 8 pasal kapayuna nu bakal dijelaskeun pasal per pasal. Itu adalah mukadimah daripada risalah perhiasan alus. Ini adalah translate-nya ya. Segala puji kepujian Allah SWT yang menguasai seluruh alam. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat semuanya. Sesudah itu, ini risalah isinya macam-macam hadis Nabi Rasulullah yang di dalamnya membahas pengajaran kebagusan macam-macam kaul para ulama. Ini risalah awalnya berbahasa Indonesia lalu ditranslate ke bahasa Sunda Pegon dan dinamakan risalah perhiasan alus atau perhiasan bagus. Ini risalah diambil dari kitab-kitab yang termasyhur. Juga ini pengajaran khusus bagi pelajar wanita yang juga banyak pelajar pria. Jika belajar ini risalah bakal mendapatkan 5 keuntungan yang sangat besar manfaatnya. Maka jika orang mendapat 5 keuntungan ini, pasti orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Amin. Adapun 5 perkara kebagusan itu antara lain: 1. Mendapatkan perbuatan yang paling bagus, yaitu perbuatan yang sudah sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika orang mendapatkan perbuatan ini bakal menaikkan juga membaguskan kepada pangkat, nama serta menguatkan kepercayaan masyarakat. Sebaliknya orang yang punya perbuatan yang buruk bakal mendapatkan kejelekan pada pangkat, nama juga kepercayaan masyarakat. Kedua, mendapatkan sifat yang bagus, yaitu bagus budi, bahasa, sabar, juga besar kemaluan untuk melakukan perbuatan yang buruk seperti dengki, iri hati, gibah, dan lain-lain. Sifat bagus seperti ini seperti sifat para anbiya, ulama, dan para salafus sholeh. 3. Dapat masuk surga dan mendapatkan keridhaan Allah SWT. Orang yang mendapatkan keuntungan ini, surganya tentu disediakan segala nikmat-nikmat yang besar seperti makanan, minuman, buah-buahan, perhiasan, kesenangan, dan lain. Dan jika orang yang masuk surga itu kekal tidak bakal wafat lagi. 4. Mendapatkan keselamatan dari api neraka, sebab sesungguhnya siksa neraka itu lebih dahsyat. Jika orang terkena api dunia, badannya pasti merasakan panas dan sakitnya.
apalagi jika terkena api neraka yang panasnya berlipat-lipat daripada api dunia, akan gosong badannya dan tiap-tiap dia mati maka dihidupkan kembali supaya selamanya merasakan siksa dan murka Allah Subhanahu wa taala. Lima, mendapatkan keselamatan dari mara bahaya dunia seperti diomeli, dipukul, dipenjara atau diusir oleh masyarakat dan lainnya. Adapun orang yang mendapatkan keselamatan dari mara bahaya itu mendapatkan keuntungan meskipun hidupnya miskin. Kebalikannya, orang yang dapat mara bahaya meskipun hidupnya kaya tidak berguna kekayaannya. Sesungguhnya keuntungannya yang lima macam insya Allah didapatkan, yaitu dengan mengamalkan dan petunjuk yang ada di dalam ini risalah. Dengan sebab itu wajib kepada ibu bapak selaku orang tua untuk mengajarkan kepada putra putrinya, juga suami kepada istrinya. Adapun ini risalah gunanya mendapatkan 5 keuntungan, yaitu di dunia dan akhirat kekal kebahagiaan selamanya. Juga sesungguhnya pengajaran yang pasti mendapatkan 5 keuntungan besar, bertumbuh kepada melakukan segala yang diwajibkan dan meninggalkan segala yang diharamkan. Nantinya bakal dijelaskan pada 9 pasal ke depannya, akan dijelaskan pasal per pasal. Nah, tugas arejennya eta praktek ngabaca rangkuman mukodimah risalah nu bahasa Sunda via voice note. Jadi tugas kalian adalah praktek membaca rangkuman mukodimah risalah yang berbahasa Sunda via voice note. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Ilaliko, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.